Ben. Adik, kada tamungan. Op. Nah, Kadi uso tamungan kada lah. Yugus, oke alu. OTW. Nah, sia. Goblok sia kalah numbur aing. Ampura tuh. Jeng dia. Hah? Ayo naon. Antarkeun aing. Ben. Ke warung nam, antarkeun aing ke warung. Jam beli rokok. Ayo atuh, tapi kira siap boga duit di. Tong ngahina teuing sia teh aing teh keur loba duit pugu ya tempoin pesak ye. Palingin nang 2000, berketengan hiji-hiji. Di cing nyeule duitna. Osto, antarkeun bae heula ka warung nam. Geus atuh hayo. Pakai motor sia tapi nya. Oke. Ayo, siap. Boleh. Tante meli. Andi zaman tante. Beli tante. Keluar tante. Nah, gerowak-gerowak. Meli. Minon. Keluar heula atuh tante. Males ah, nyaneh lo tukang hutang. Osto, keur loba duit ya lo. Yo, duit ayo. Anak beli noni. Arek beli rokok tante. Eksa berapa batang? Oh, ketengan mah. Woi, arek beli rokok sabungkus ye nu paling mahal. Beli rokonan. Benina. Apa sih? Minta nomornya dong. Ya udah, beliin jajan dulu nanti dikasih nomornya. Naon? Ayo buat Lu aing aya jam beli rokok. minjem geus minjem bae sabaraha we lah ke di ijolan. Aya tapi receh deh. Masalahna ieu dunia akhirat. Ini akhir naon? Geus toh gua Receh ayeuna ge. set teu nyaho. Naon sih? Set teu Aing nyaho. han udut gitu. Jam beli rokok ieu ge. Geus di beunah. Dah. Dah, sekarang mah beliin apa yang mau dibeli. Bener ya? Wis toh iya. Ayo. Yaudah aku ngambil ya. Makasih ya. Nanti dulu nomornya mana? Oh iya, Deng. Ini nih. Menang akhirnya. Balik. Ayo, aing beli rokok heula. Aing geus menang. Menang naon? Geus ayo. Aing geus menang nomor yeuh. Nomor naon? Nomor HP. Coba buka, tempo. Hah? Dah. Naon ya? 38 yang lain kapan-kapan. Aduh. Balik bae lah. Musuh ulah. Motor aing kan di. Aduh, deui. Aduh, motor aing lo gitu. Nah, sih.